Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabna kurang kompak, kurang tarik supaya nunutan harudang. Siap jawab siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam muga-muga sing dibeungharkeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal sakali deui nu ngajawab muga-muga sing dilebetkeun surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, amin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad wa li jami' man amana bika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya
Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Allah itu jawab atuh icarici. Siap jawab siap. Siap jawab siap. Wa nadhira. Allah. Siap maca sholawat siap. Siap. Siap maca sholawat siap. Siap. Sholawat anu mana? Sholawat anu hayangna, sholawat anu viral zaman ayeuna barudak nu kumaha teh geuning. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga sasarengan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi urang anu pangagungna sabatan Muhammad nami pangmasurna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ahmadullah bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib Damasi Ti Aminah putra Wahab ibuna. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. negara Mekah tempat dilahirkeun nana maulid Nabi sebatan anu masorna. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dinten Senin kaping dasar dinten Senin Kangjeng dilahirkeun nana wanci subuh numutkeun dinten Senin Kangjeng dilahirkeun nana wanci
numurkeun kasahena salatullah salamullah Al-Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah kaping 12 etangan di tengah Rabiul Awal sebatan sasina salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah ari tahun gajah sebatan tahun tawatintan gajah cekiji kana salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah siap sholawat di siap moal kesel moal sabab siksa hawai jalman anu cinta ka Kangjeng Rasul mangga urang sadayana kudu diseueurkeun sholawat siap sholawat deui siap sholawatna sholawat urang beri-beri sholawat anu tadi diamo hadiah kesepuhan urang sadayana sholawatna riyah Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudda bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yastaskil ghamamu biwajhil karim Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Kemang melati jati ning iman anu sejati kersaning Allah anu maha suci anu nyiptakeun langit sinareng bumi kemang kamoja anu mekar dina dada anu nyiptakeun surga sinareng neraka dunya sinareng surga Allah azza wa jalla kemang gadung anu gumulung dina jantung kersaning Allah anu maha agung anu nyiptakeun gunung sinareng jalma-jalma anu bararingung mudah-mudahan anu bingung sing dileungitkeun ka bingungna amin amin nu kasusah sing dileungitkeun ka susahna amin amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin salawat beserta salam mari kita curahkan baginda alam yang cinta urang sararea nabi urang sadayana
yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantun ka para sahabatna, ka para keluargana, ka para auliya Allah, para syuhada, para sholihin, para siddiqin, para tabiin, para alim ulama beh dieuna kanggo umatna urang sadayana anu masih terus tumut kana ajaran mantena. Muga-muga urang sadayana sing hasil syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun wal Muhtaramun wabil khusus pangersa kasepuhan ieu masjid namina apa ieu Masjid Al-Ahjab. Moga-moga ieu tokoh masyarakatna pangersa Kang Haji anu kurang sadayana anu dipikolot, moga-moga urang doakeun ku urang sadayana ajeuna sing diposkeun yuswana ku Allah amin, sing dipabarikeun milik rezekina ku Allah amin, oge sing dimanfaatkeun ilmuna, sing tiasa kamanfaatan ku urang sadayana, oge mudah-mudahan anjeunna sing dijantenkeun ulama-ulama anu nyaeta berguna bangsa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke kita kantun ka mengatur waktu pembina acara. Alhamdulillah dina waktu anu ayeuna sim kuring dina wengi ayeuna tiasa nyarios sareng para sepuh sadayana. Alhamdulillah muga-muga anjeunna sing dipaskeun yuswana ku Allah, sing dibarokahkeun ilmuna ku Allah, oge mudah-mudahan anjeunna sing ditabihkeun balahina ku Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan sadayana warga kampung Tugu ieu ngorbankeun harta banda tanagana ilmu tanana dugi ka terlaksanana ieu acara. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala sing ngagentosan di dunya amin ya Allah ya Rabbal amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke tiakankeun ka Sohibul Wilayah sifatna Bapak aparatur pemerintah aya, Bapak Lurah aya, Bapak RT na aya, Bapak RW na aya, Bapak Hasim aya, Bapak Manor aya. Mudah-mudahan anjeunna sok sanaos aya ka dieu sabab aya perwakilanna. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun nyaeta pamarentah anu adil amin ya Allah ya Rabbal amin. Oke kita kantun ka ibu-ibu aya, ibu-ibu aya. Urang kali aya, urang kali. Santri aya, santri. Hidup santri hidup. Santri hidup. Pemuda hidup. Aya pemuda aya. Moga-moga pemuda urang Tugu ieu sing dijantenkeun pemuda anu saleh amin ya Allahumma ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oge teka kantun kasadayana Rana Bujang, oge duda aki-aki aya, aki-aki aya, nini aya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sing dipaparinan kesehatan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oke nu diutamikeun urang sadayana warga kampung Tugu ieu muga-muga sing dihasilkeun syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan sing dibarokahkeun harta bandana, sing dimanfaatkeun harta bandana, nu boga ilmu sing manfaat ilmuna, nu boga harta bandana sing manfaat harta bandana, nu boga kapangkatan sing barokah manyata kapangkatanana. Oke mudah-mudahan urang sadayana sing hasil syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Urang sadayana neme parantos nguping ti pangersa Al Mukarramah Ustadah
Bu Haji alhamdulillah abdi tepang sok sanaos nu jadi sawantena. Alhamdulillah ka urang sadaya nu parantos ngeusi ilmu anu kahartos urang sadayana. Da para sepuh sadayana ilmu mah nu tadi ge tos cekap ku pangresa nyaeta Bu Haji kahartos urang sadayana. Muga-muga ilmu anu neme sing tiasa ngamalkeun sinar ngamanfaatkeunana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sim kuring dina waktos anu ayeuna sabab tadi dijudulan ku mangrupakeun syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cing para sepuh sadayana warga kampung Tugu ieu urang ngayakeun kikiran teh hayang naon? Hayang naon jawab Bu? Hayang naon? Kade ulah salah ngajawab. Jawab urang sadayana, ibu sadayana, urang kikieuan nepi ka ibu-ibu arola, bapak-bapak nyadiakeun sagala rupa jeung di tendaan teh, di panggungan teh itu jeung ieu urang kacape nepi ka sabab urang cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan urang sadayana sabab ayeuna kikieuan nepi ka ngonangna urang cicongkok, ngonangna Bu Haji anu ti Rawa Belut. Ieu teh para ibu para bapak sadayana alhamdulillah sim kuring begitu ngobrol sinareng Kang Haji. Acara ieu teh acara pemuda. Moga-moga pemuda kampung Tugu ieu sing jadi harapan. Oge moga-moga ieu pemuda sing dijantankeun pemuda anu saleh. Pemuda ahli surga. Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ge mudah-mudahan urang sadaya ieu pemuda sing dijantankeun pemuda meneruskeun ieu agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok dukung kurang sadayana ibu-ibu bapak-bapak pemuda dukung kurang dukung pemuda dukung. Siap dukung pemuda siap. Siap dukung pemuda siap. Siap dukung santri siap. Siap dukung ajengan siap. Siap dukung ajengan urang. Kang Haji kurang darah hukum sabab urang sadayana butuh menjadi ilmu nareres teu Pak. Nareres teu Bu. Urang dieu samemeh teu aya nu ngeusian cigana moal sapertos kieu teh reres teu Pak. Mangka urang sok dukung alhamdulillah abdi kacida bina begitu ningali santrina anu murang kalihna tos ageng tos alit bahkan ngutos rumah tangga abdi alhamdulillah warga kampung Tugu ieu nyaeta nepi ka bener-bener ngadukungna acara sapertos ieu alhamdulillah. Sim kuring ngaraoskeun bingah Kang Haji di dieu di kampung Tugu murang kalihna seueur bahkan dipikolot kuno jadi ieu lemur. Namung ibu sadayana abdi bade tumaros ari ngelmuan murang kalih teh bangah teu. Bangah teu ngelmuan murang kalih. Bangah di mana-mana kabangan supaya leungit nu jadi kewajiban urang sadayana sabab lamun urang nu jadi anak teu dielmuan ku urang cing ari anak kawajiban saha? Indung bapak. Kewajiban indung bapana. Di mana-mana nu jadi anak lamun teu dielmuan kudu jadi kolot tamangkang keteh ngagebruskeun kana neraka jahanam naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah sok urang sadayana dukung ieu Kang Haji di ieu tempat di ieu kampung Tugu. Alhamdulillah anjeunna anak urang di sodorkeun nepi ka diwurukan di ilmuan dimimiti hayang apal huruf alif nepi ka iya nu 28 urang kusabab geus dipasrahkeun anu jadi guruna kawajiban geus gugur.
Ibu sadayana kira-kira sarua teu jeung urang lebak di mana-mana budak milu ngaji kalau jadi guru nasok disarelehkeun tara. Nu osok-osok nu tara-tara. Tah lamun urang misal nu jadi anak hek teu disalehkeun kalau jadi guru tetap kewajiban ngagantung moal gugur tina kewajiban. Bisa gugur nanti kewajiban nu jadi anak sok salehkeun kalau jadi guru na. Cek bahasa urang mah abdi bade masrahkeun nu jadi putra sabab abdi mah teu boga ilmu pek pangelmuankeun pangminuhankeun kayakinanna hatena tina kaimanana supaya bisa ngaji ieu budak atuh bisa-bisa yasin anak kuring deh sok pasrahkeun kitu geus pernah can Bu geus pernah can Pak tah kemah turutan di mana-mana lamun urang geus aya kecak masrahkeun kana jadi guruna insyaallah anak urang boga ilmu urang gugur kewajiban alhamdulillah urang sadayana urang kalih tiasa maca sholawat abdi masyaallah sok emut ka murang kalih ari di lebak abdi oge ngurus murang kalih ngan abdi mah anu sok dibiasakeun ka murang kalih teh nyata sok maoskeun sholawat terus sholawat jeung sholawat sabab sholawat eta penari budak supaya husuk ngaosna supaya bertahan ngaosna digeder ku sholawat alhamdulillah. Hoyong teu sholawatna jang santri hoyong teu sholawat khusus ka santri heula da tadi muludan mah atos dicarioskeun ku pangresa nyaeta Bu Haji anu kahartos urang sadayana mangga urang maoskeun sholawat anu biasa digeder ku santri supaya pepeli ka santrinya abdi nguatan ka santri supaya nyantrina supaya ngajina dihusukeun supaya betah mangka urang sadaya di mana-mana betah ngaji pasti hasil ilmu anu manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sasarangan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bismillah jadi kawitan alhamdulillah pujian tur salawat kajunjunan nu janten rasul pilihan nu janten rasul pilihan salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Eling-eling para santri hidup kudu sadar diri ingat tujuan di bumi bahwa orang terek ngaji bahwa orang terek ngaji salatullah sasarangan ala rasulillah salatullah salamullah ala rasulillah ala yasin habibillah. Ingat tujuan di bumi bahwa orang terek ngaji ceuk saha ngaji babari mangorek ebi babari mangorek ebi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Amun ngaji
Kiai penerus Nabi, Kiai penerus Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Hati kala miris pisan ninggal santri akhir zaman, kalobaan epian daripada pengajian, daripada pengajian. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Hidup santri hidup. Hidup Orang muakeun kurang sadayana santri ieu kampung Tugu sing dijantenkeun santri anu hasil ilmu bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mangka kukituna urang sadayana gaduhan urang kalih pek urang kalih urang teh momole. Guruna momole ku urang, urus ku urang. Di mana-mana lamun diurus ku urang, insya Allah engke teh pasti ngurus anak urang. Leres teu Bu? Kahartos teu? Sakitu ge kahartosnya. Urang teruskeun kana masalah ayeuna sejarah lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana sapaat pertolongan ti Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tong hari ganing di poe kiamah di dunia oge dibuktikeun ku Allah. Dina hiji kisah nyaritakeun sapertos ieu. Eta jalma ku sababiah cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta jalma di dunia na maot ceuk bahasa ayeuna mah dipunut kuno rahayu dicana kuno kagungan ruh pisah jinareng jasad maot namina innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maot cerita nepi ka eta jalma di mana-mana geus jadi mayit teh kawajiban ngumanu hirup teh opat perkara. Pertama di adusan, kadua kawajiban selaku jalma anu hirup teh kanu jadi mayit teh nyaeta kedah dibungkus. Nu nomor katiluna ibu sadayana kawajiban jalma nu hirup selaku mayit teh nyaeta kedah disolatan. Oke terakhir kedah dikuburkeun sabab eta wajib dikeun jalma anu hirup di mana-mana aya nu motong diarantep. Ada sebab ngan wajib kifayah. Ari wajib kifayah teh saudina katerangan dobitna di mana-mana jalma migawe kana kifayah, di mana aya salah sahiji nu migawe mangka gugur kawajiban. Tetap boga ganjaran mah anu migawe. Seperti contoh geus tadi mulasara mayit teh geus beres diasukeun kana serong-kerong kuburan ku jalma anu hirup si eta mayit digogoto. Teras geus diasukeun kana serong-kerong kuburan teh ibu sadayana geuning sok ngabuleut-buleut taneuh leres teu. Tah ngabuleut-buleut taneuh teh sok bacakeun ku urang dibacana anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun ya haqqamat wa'il faid. Sok kitu tara urang dieu di mana-mana aya
mayat rek diasupkeun kana serong-kerong kuburan geuningan sok dipernahkeun sok diasupkeun tara urang dieu manya tara wae kana naon diasupkeunana atuh tah lamun diberetan anu buleut teh jang angelna jang ganjelna datara dibere anu buleut Pak geus nyenak taneuh bacakeun surat dina angjalna nepi ka beresna awurkeun we teh ilmu leres teu geus beres paribasana geus beres eta mah teh ruh kupadung raku lemah alias dirungkupan di mana-mana eta mayit geus aya dina kuburan dipernahkeun macatalkeun sok macatalkeun ra urang dieu alhamdulillah terus geus beres macatalkeun jalma anu nganterkeun 7 lengkah teh datang malaikat munkar wa nakir kumaha cek malaikat munkar wa nakir marrabuka eta jelema ngahulang cek malaikat munkar wa nakir teh marrabuka ngahulang teh jelema mayit teh ngahulang wah ieu mah kudu disiksa manugas dieu teu ngajawab pan dibacana lamun urang di eta mayit ditanya ku malaikat munkar wa nakir marrabuka saha pangeran anjeun wa man nabiyuka saha nabi anjeun saha pangeran anjeun Allahu Rabbi saha nabi anjeun Muhammad ieu mah kakaulah ku malaikat munkar wa nakir eta mayit rek disiksa cek Allah subhanahu wa ta'ala he malaikat ieu mayit tong waka disiksa sumawona ku anjeun nepi ka teu puguh-puguh di dagor mah atawa nepi ditakol tanya ieu jelema teh ieu teh ibu sadayana apa sadayana pikeun diri urang ulah putus harapan hirup dalam dunia sok sanajan urang tungul diradut catang dirumpak tukang bobok tukang tarok tukang ngingsatkeun tali anrok eta jalma teh aya bahasa jalma kos kitu tong putus harapan nepi ka eta jalma ditanya ku malaikat munkar wa nakir ngahulang tanya malaikat ye jelema teh sok salatara nya ceuk malaikat teh ari anjeun sok salatara ngahulang eta teh teu ngajawab Pak Bu teu ngajawab eta malaikat ceuk malaikat teh anjeun sok salatara teu ngajawab cek Gusti Allah teh malaikat tong bakal disiksa eta mayit ditanya ku anjeun sok salatara teu ngajawab coba malaikat tanya deui eta mayit atanapi manusia eta teh ku anjeun tanya sok sedekah tara nya Gusti ku abdi urang taros eta jalma teh ku ngabingungkeun ceuk malaikat lamun ku bahasa ayeuna kitu Bu anjeun korot eran aya ampura layanya korot ari anjeun sok sedekah tara ngahulang eta jelema teh ngahulang bingung cik malaikat aing kumaha ye unjukkan ke Allah subhanahu wa ta'ala Gusti ieu manusia teh ditanya sok sedekah tarana ngabeutang we trikeun ka harti cek Allah hei malaikat tong sok amak-amakan sing sabar tanya ku anjeun ieu jelema teh sok daek ngalaksanakeun amal kahadian tara siap Gusti cek malaikat ditanya eta jalma teh hei anjeun sok migawe amal kahadian tara di mana-mana aya acara seperti acara kieu teh ulah teu ngajawab keneh cek malaikat ngahesekeun ieu manusia unjukkan deui malaikat ka Gusti satungtung nyunyun hulu ieu manusia ditanya ku kuring ngajawab hangkeu eta teh oh kitu cek Gusti Allah coba tanya ku anjeun
sok tolak ilmu tarah eta jelema ge siap Gusti nyagan caritana hei anjeun korot sia sok tolak ilmu tarah ngahulang teu ngajawab bae eta jelema ti kumaha malaikat bingung menunjukkan Allah Subhanahu Gusti aduh capek ye nanya manusia satungtung sok nanya angger teh jawab astagfirullahaladzim cek urang meureun kitu nya cek Allah teh anu makilah malaikat ieu jelema teh tanya ku anjeun sakali deui lah ari anjeun geus pusing mah tanya ku anjeun cinta teu ka Kangjeng Rasul ulah can ditanya deui malah naon si jelemana mohon Gusti ku api urang taros eta manusia teh meungeus pusing kuring oge ceuk malaikat teh hei korod anjeun terakhir aing nanya ka sia meungeus ripuh anjeun di dunia cinta teu ka Kangjeng Rasul ceuk eta jalma jawabna hei malaikat aing mah cinta ka Kangjeng Rasul ngan kaula di mana-mana aya kahadean di mana maya itu aya ieu teu daekeun ngarti aing mah oh sia mah kitu geuning ceuk Allah teh kieu bebe jadi he Gusti geuning eta jelema teh ngajawab ayeuna mah kumaha malaikat ditanya tadi gitu tanya kieu teh terjawab eta mah ngajawab kumaha cenah cinta ka Kangjeng Rasul ceuk Allah hei malaikat ieu jelema salametkeun bersabar cinta ka Kangjeng alhamdulillah syafaat Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tong hari ganing di dunia di poe kiamah eta jalma can nepi ka poe kiamah disafaatan ku Kangjeng Rasul alhamdulillah jeung para ibu bapak sadayana urang hoyong teu ditolongan ku Kangjeng Rasul poe kiamah nepi ka bringsak kabeh jalma sing koceak sing jarurit diudag ku seuneu huru adi ceuk ibu-ibu teh rek mawa payung we leher manten payung lagi Bu di dunia matahari bari jauh panas lem terus malodok panas teu panas komong ke di akhirat tapi ayah syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Kangjeng Rasul ditulungan saur Kangjeng Rasul ummati mana umat kaula ku kaula urang syafaatan sabab eta jelema ku sabab cinta ka kami saur Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah di mana-mana jalma cinta ke kami saur Kangjeng Rasul mangka babarengan eta jalma di surga alhamdulillah kembali deui ibu sadayana syafaat pertolongan ti Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyaallah bungah urang sadayana tong hari ganing di poe kiamah di alam dunya lamun aya nu nulungan bungah moal bungah teu Bu Pak bungah teu di dunia geus moal komo ke di poe kiamah reureuh urang buktikeun di dunia lamun urang biasa sok mawa kendaraan urang teh lamun ceuk bahasa ieu mah bodong ari motor bodong teh kumaha motor nu suratan motor sabeula eta jelema mangkat ka kota ku ayeuna mah Cipanas hari di Cipanas teh peureun aya disebutkeun razia teh ya urang sabab bawa motor kosong bari teu make helm ceuk eta jelema teh tong kadinya setena teh ke razia dah aing moal erek ku razia karek ngomong kitu ngebleusak eta motor ceuk razia teh langsung priwit berarti eta jelema rek ditilang anjeun ku sabab ieu loba kasalahan pasal ting sabaraha pasal wayahna anjeun ku kaula ditilang ceuk saha ceuk polisi kira-kira na urang di mana-mana ditilang ku polisi bari teu mawa duit kos kumaha pikiran urang bingung moal bingungnya
Tapi pas sadayana ibu-ibu urang kusababiah boga kawauhan akhirna eta jalma nepi ka aya nu ngabela jelema eta polisi nu tadina nilang ka urang teh urang boga atasan wauheun eta nepi ka gancang caritana deui mah kudu digancangkeun sabab waktu geus penting nepi ka eta nu nulungan ka urang ceuk eta nu nulungan ka urang ieu jelema entong ditilang sabab ieu dulur kaula ceuk polisi urang salamet kira-kirana bungah teu di dunia kos kitu omong ke di poe kiamah leres teu nu kaduana ibu sadayana ieu mah khusus kanggo ibu-ibu nepi ka eta jalma di poe kiamah samemeh ka poe kiamah teh eta jalma kos tadi teh dikubur di dieu bahasana dikubur di ruang maka sartenya dikubur kos tadi berarti ya ibu-ibu aya nu nantunkeun urang kampung Tugu misal contoh kudu dicontohkeun atamsilul ladzi yadharul qawwa'id kitu contoh teh nya eta nu jadi ibu-ibu ngaranna teh biisah yang ngaran bisa ya hampura sah nginyeum heula ngarankeun ae supaya urang dijadikan contoh teh sing panjang umur amin sing berkah sing babari rezekina sing pamajika salakina nyanung amin amin ya Allah ya rabbal alamin caritana nepi ka dikubur we begitu dikubur teh akhirna malaikat munkar wa nakir teu ngadatangan akhirna kubur tanah teh bisa nyalametkeun ka eta nu jadi mayit lila teu lila eta teh lamun ku zaman ayeuna mah ibu sadayana nepi ka beunang eta tempat teh nyaeta ku Cina cing ari tempat beunang ku Cina sok kumaha pan sok didongkarnya dibeko itu jeung ieu teh ya akhirna ibu sadayana nepi ka dibongkar eta makam lamun contoh teh mah asana eta kunaon ibu sadayana eta mayit beuleuh gejeran keneh bari geus 50 tahunan kira-kirana urang lamun kos kitu mayit aneh moal ting sabaraha puluh tahun eta mayit nepi ka buehna utuh minyakna seungit keneh terawing saeutik oge utuh pokona mah nya akhirna para ibu para bapak sadayana eta nu jadi mayit teh dicana ku jalma di Pulasara ari pas urang kitu teh ibu sadayana kajadian di dunia kos kitu ku jaman mah sok viralnya sok rame keur waktu hirupna ieu jelema teh kos kumaha ieu ibu-ibu teh nu ngaran saha teh bisi poho deui Isa ditatanyakeun hantam kata tangana itu jeung ieu nya akhirna aya nu nanya teh langsung dijawab alhamdulillah Kang dangaran bi Isah mah pangna disalametkeun di alam kubur nepi ka utuh keneh teh sok ridoweun kanu jadi salakina titah nyanu arek bu kitu arek di mana-mana awewe lamun ridoeun ka salakina bahkan nawaran terjadi salakina Kang neangan deui we atuh Kang bisi geus bosen mah aya nu kitu urang di aya mana teuing nya hereng meunanya tah nu kitu teh ku geuning ridoeun si pamajikan titah nyanung ka salakina arek kitu arek ceuk ibu-ibu teh moal aing kira-kirana ari sebut nyanung teh gerah sok kumaha di antara nama sok dibagi dua ahli warisan nu kadua nama eta cenah sok ingat kena dongeng bios ka dongeng bios jelema anu ulah nyanung ieu cek eta ibu-ibu teh kuring mah lain naon-naon salaki nyanung teh geus masalah eta mah geus moal dicaritakeun ku kuringan ieu anu sok mangpaurkeun nama malem pertama awewe anu anyar teh anu moral teh eta sok jadi bingung na teh terus Bu aya anu ayo aya aduh komplit ya tugu mah doh
tah caritana ceuk eta ibu-ibu teh ka uing oge nu geus kolot meuni sesenghor kitu lamun aya kahayangna teh komo meunang nu ngora meureun mana teuing we aduh eta mah geus wah ceuk ibu-ibu teh kokon mah kitu we lah pokona eta nu mangpeurikeun teh aing mah sare sorangan salaki aing mah jeung nu ngora meureun duaan tah eta jadi pamikiran teh mudah-mudahan tadi oge ibu sadayana kusababiah ridho nu jadi pamajikanna titahnya nu keur jadi salikeun tali surga amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu katiluna pikeun urang sadayana khusus ibu-ibu eta ibu-ibu nu ngaranna Aminah aya ngaranna Aminah aya di mana-mana ge nya moal nyontokeun jelema aya ngaranna laki oteng aya ngaran Asep aya kabeneran Asepnya Kang Asep hapunten muga-muga Kang Asep dipanjangkeun umurna amin sing dibarokahkeun amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu mah ibu-ibu teh caritana lamun sakalieun aya hadiran teh nu jadi pakaianna teh nyata sok dipake tiap aya acara pakaianna teh nu ieu aralus nepi ka aya itu ieu pakaianna teh ieu ibu-ibu teh akhirna lamun ceuk ku zaman ayeuna mah ringkesna maot we mangka eta ibu-ibu kusababiah maot manehanana di alam barjahna disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala malaikat nyalametkeun ditanya lamun ku ayeuna mah ieu jelema teh teu daekeun buruk teu daekeun nepi ka rarawek nu jadi nyaeta lawanna teh nya akhirna ditanya bahwa ieu jelema teh ngaran-ngaran ieu awe teh kusabab keur di dunyana di mana-mana lamun aya acara takdim wa takrim tolab ilmu teh sok make baju anu alus. Ibu di mana-mana lamun urang rek anyieun kahadian teh tolab ilmu mangka pek baju teh kudu nu aralus. Aralus nampakeun aralus. Alhamdulillah, moga-moga ieu baju nu dianggo kurang sing janten saksi amin ya Allah ya robbal. Tadi ka kupingnya ibu ku kasepuhan ngernya Bu Haji sing saha wae jalma nu ngalaksanakeun tolab ilmu mangka eta jalma teh sarua jeung ngalaksanakeun salat sunat 1000 rakaat. Bahkan ibu sadayana sing sawe jalma ngalaksanakeun tolab ilmu sami sareng ngalayan ka jelema gering 1000 urang. Geus pernah can ngalayan ka jelema 1000 urang kurang dilayan geus can. Dan nu gering lagi eueuh nya elen corona mah beh dituan. Bahkan para sepuh sadayana sing saha wae jalma nu ngalaksanakeun tolab ilmu mangka eta jalma teh sarua jeung nganterkeun mayit ka kuburan 1000 mah. Geus aya can jelemana nganterkeun mayit nepi ka 1000 encan nya ulah tuh 1000 mah mun areuh urang tugunya udah ku ganjaran jeung ilmu mangka eta jalma ku ngalaksanakeun tolab ilmu. Tolab ilmu teh nu jadi dosa hancur aprok jeung dulur salamur dulur sadap Cianjur dulur sadapur dulur sagubernur rese. Tolab ilmu mah ibu sadayana masya Allah untung tong hariganing ku ngartina ku teu ngartina ge untung leresnya leres eta teh oge jalma nu tolab ilmu mah kacida untungna nu jadi dosa teh dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga urang sadayana warga kampung Tugu ieu ngayakeun kos kieu teh sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras Pak tabuh sabaraha ieu biasana ngawadul nepi ka jam 2 teh nya hayang keneh teu bener hoyong-hoyong teh bisi nyungkun bener tunuh teu Bu
Nunut hante. Mana santri? Ayah santri ayah. Mudah-mudahan santri sing janten santri anu waladun sabik amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nyuhunkeun waktos abdi 10 menit wios. Urang bereskeun, urang kampung Tugu ieu teh kusabab hayang hasil 4 perkara. Hiji hayang hasil kabarokahan, 2 hayang hasil kemanfaatan, 3 hayang hasil nyaeta syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 hayang hasil itibar nurutan awaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leres teu Pak? Jalma nu boga harta hayang barokah sagala rupana. Di mana-mana harta barokah mah para sepuh sadayana teu hese dipake dina jalan kahadean. Di mana-mana aya jalma nu nyieun kahadean teu hese sabab anu jadi hartana barokah leres teu. Oge di mana-mana urang boga harta henteu hese lamun rek disodakohkeunana leres teu. Alhamdulillah. Tos pada apal tadi ibu sadayana dicarioskeun sing saha wae jalma na ngalaksanakeun sedekah pertama ka jalma anu cager. Leres nu tadi leres di mana-mana jalma lamun sedekah ka jalma anu cager mangka eta teh dibales ku Allah nyaeta 10. Di mana-mana jalma lamun sedekah ngalaksanakeun hiji ka jalma anu gering teh nyaeta 80. Terus lamun ka baraya mah nyaeta 800, lamun ka inung ka bapa 100, kanu jadi alim ulama 800 rek. Gede mana kira-kirana inung bapa jeung ulama? Gede keneh ulama sabab ulama ku ayana anjeuna gede jasadna sae akhlakna alhamdulillah. Terus ulama ageng jasana guru urang sadayana di mana-mana ngelmuan ka urang tolak ilmu mingguan saha nu ngelmuan salaki urang ajengan anak urang ku sadielmuan kuno jadi ajengan sagala rupa urang sadayana pasti di ilmuan teh ku alim ulang. Terus Pak, terus Bu, terus oke para sepuh sadayana nu terakhir urang sadayana hayang hasil iktibar nurutan kana awaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cing tiasa can urang nurutan kana kalakuan Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah ibu sadayana kemari gani ngalaksanakeun ibadah dina tuangna Kangjeng Rasul kira-kirana geus katurutan can. Tuangna Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam teh ku 3 rema. Bari 3 rema teh 3 ramo atunya. Kira-kirana lamun nyocol sangu ku 3 ramo kira-kirana sagede kumaha? Komo lamun sanguna bear. Teras Kangjeng Rasul di mana-mana rek tuang teh sok diawali ku kalimah bismillahirrahmanirrahim kitu tara urang. Nu kitu-kitu nu tara-tara nu inget-inget nu teu tuluy Kangjeng Rasul di mana-mana nuang nu jadi sangu teh langsung dikana nu jadi lamaina langsung ku Kangjeng Rasul mah nepi ka lemes. Kira-kira urang kos kumaha? Urang mah badag langsung ditelag para kabulan. Cek aki-aki teh aduh aing geus tobangkakeun ari nyatu sok kabulan da pantes atuh kos kitu dahar ge nya. Rese bahkan urang sadaya mah di mana-mana lamun tuang teh sok babari lapar. Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah di mana-mana tuang sapertos kos kitu teh lami laparna deui teh. Rese kira-kira natos tiasa teu nurutan kalakuan Rasul dina tuangna tiasa can. Mudah-mudahan ku barokahna mulu dan urang sadana sing ditingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke para ibu sadayana Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tong harigan dina ngalaksanakeun ibadahna
Kangjeng Rasul masuk raresepeun ka golongan janda. Tuh cek bapak-bapak teh atuh aing ge resep ka janda mah euy. Kan kade janda teh Kangjeng Rasul mah resep ka janda teh anu geus jomplo. Ari urang kira-kira resep ka janda teh nu jomplo anu heran. Urang tuluikeun bahasa nu jadi Bu Haji Panjo nu jadi janda teh rupa-rupa res aya janda teh jahe ting nu kumaha eta jahe janda herang jangkai janda kaya jankis janda kis surat berenanya terus janmud janda muda lain janda genut aduh janda muda bahkan ibu sadayana ayang ranjana teh janda besrat cing anu kumaha tuh janda besrat teh tuh anyar pegatna janda besrat mah di mana-mana dikawin murah tapi orisinal kene reres teu bah tapi da abdi macan pernah ceuk rerencangan lain euy kawin ka janda naon gitu kajana besrat mah cenah jadi urang teh untung modal saeutik tapi nu jadi etana teh naon ngaranna teh etana we pokona mah gres kene untung eta jelema ngawin janda besrat randa besrat sabab manehanana meureun teu beunang ku salakina pusing cing sareng dipegatkeun janda murah res teh Pak loba janda teh di dieu seueur janda seueur alhamdulillah moga-moga janda sing di datangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala nu jadi jodona amin duda aya duda ge sarua ngaranna teh aya duda nu disebutkeun duda keren duda kolot duda naon deui duda beunghar